anak jadi badung, anak teu wawuh ka pangeran, anak teu wawuh ka rasul, anak teu nyaho mana bener mana salah, anak teu nyaho akhlak etika anu terpuji anu mulia, anak teu boga cecekelan patekadan anu bener, anak teu nyaho ibadah, teu bisa maca Quran acan, teu bisa salat acan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari KTP mah masih muslim. Hirup teh deket jeung masjid, deket jeung madrasah. Inung bapana mah osok salat, osok ngaji ngan anak. Tuh ngancurud anakna. Teu bogaeun agama. Kakarak boga ngaran we ngaran muslim. Dina KTP-na Islam. Tapi itu bukan agama. Naon nu jadi sababiah? Karena ieu indung bapana imah teu ngadidik wa imah ngadidikna teu metu. Cacak eta teh anakna teh ngan hiji. Ari ajengan nu dididikna sabaraha hiji. Anak saha eta, anak deungeun-deungeun. Nah ari ajengan teu boga didikeun pamajikanana boga, teu boga didikeun anak-anakna nya boga, sarua. Eta urang nu jadi indung bapa geus lieur lain ngadidik hiji oge, kira-kira ari ajengan teu lieureun, lieureun. Geus kitu tuluy dibebankeun sagala rupana ka ajengan. Naon atuh pibasaeunana beh ditueun suul adab. Naon pibasaeunana beh ditueun suul adab ge beh ditueun kitu teung teuingeun ceuk basa Sunda mah teung teuingeun geus kitu teh sok diatur ku Pak Ustad teh ku ajengan teh bahwa indung bapana kudu ngaluarkeun dana ieu biaya itu kan keur listrikna aya nu keur caina itu kan keur kepentingan belajar mengajarna tuh aya anu ngurus jeung daharna, aya anu ngurus jeung kesehatanana santri itu kan, aya anu ngurus jeung berbagai halna kemaslahatanana para santri keur kamajuan santri. Tuluy indung bapana nganggapna teh bahwa ieu adalah muruhan mayar lain kade lain ieu mah adalah kewajiban anu jadi indung bapana dipindahkeun ka ajengan kitu dina urusan biayana. Dari urusan ngadidikna mah ieu eta mah murni atuh da moal bisa ku indung bapa eta mah kudu ku ajengan we. Tah dina urusan biaya mau tidak mau urang anu jadi indung bapa anu kudu ngabiayaan anak. Da di imah ge anak teh anger kudu dahar. Di imah ge anak teh anger ku urang teh kudu dibiayaan. Malah lamun dipikir ku urang biaya di imah sabenerna bisa leuwih gede tibatan biaya di pasantren. Sabab biaya di imah mah ya lain ukur dahar nginum jajan bisa leuwih gede. Biaya di imah mah tambah deui jeung kuota, jeung voucher, komo lamun anak lalaki jeung udud. Bener henteu? Tambahan deui jeung bensin. Tambahan deui jeung ongkos ka ditu ka dieu, naik angkot jeung sabangsana. Sok. Sabaraha dihitung-hitung per hari jauh leuwih gede, jauh lebih gede. Fahami ku urang sadayana. Ulah dianggap bahwa pondok pesantren, madrasah-madrasah anu ngadamel sistem sapertos kitu, ibu ramana kedah ngaluarkeun dana kanggo anakna masing-masing. Ulah dianggap bahwa pesantren ieu adalah badan usaha. Neangan duit. Bener pesantren teh usaha, tapi usahana lain usaha neangan duit. Usaha nanemkeun hidayah.
usaha ngabangun keimanan, keyakinan, al-akhlakul karimah, ilmu pengetahuan, ngabangun katakwaan dina jiwa ragana ieu murid. Bener eta mah usaha eta mah, tapi lain usaha neangan duit. Geus kitu teh aneh deui. Torojol teh anu menta sumbanganna teh ka pasantren deui. Cek aya ka dieu nu menta sumbangan ka saha? Ka pasantren. Anu kuduna pasantren teh disumbang. Nah, itu dibalik cerita itu. Ayo minta sumbangan lain ke pasantren, kutuh ke pengusaha. Ari minta sumbangan tuh ke pasantren, tuh ke pamarentah. Aya naonana, aya wadahna khusus, kan? Dina APBD, ya, dina APBN. Aya sebagian karena ke rakyat. Bantuan-bantuan kaditu lapor, kaditu. Ka RT, ka RW, ka lurah, kaditu. Kaditu ka pengusaha. Minimal tidak zakatna, beh dituna, gitu kan? Sodakohna, infakna. Nah, lain datang ke ajengan, lain datang ke Pak Ustad, lain datang ke Pak Ustad mah kudu marawa duit. Hasil usaha urang sisihkeun sawareh keur para ulama, keur para ustad, keur para dai-dai anu ngabina umat, sangakeun pangarsa ya abdi gaduh rezeki hatur lumayan. Transferkeun ku urang. Kan? Di mana urang susah tong jadi ekol, sanes teh hoyong abdi teh ngabantos teh ka pa ajengan, nya teh ada susah tepang. Sareng ajengan ayeuna mah geus bisa make transfer. Ya, M-banking kayaknya. Nyieun heula M-banking na ame babari gitu kan. Da teh hese nyeun M-banking mah teu, pada ayeuna mah zaman ngoprek HP sadarea. Aki-aki ini ge ngaropek HP. Bener henteu? Tuh. So kayaknya nyieun M-banking, kan? Tinggal transfer, gitu kan? Gaduh gaji, gaduh penghasilan tina dagang, sok zakat. Kaajengankeun zakat teh ya alusna teh. Sabab ari dikaajengankeun mah eta jadi nilai perjuangan agama. Lain ukur jadi dahareun inumeun jadi tai weh. Lain gitu. Zakat urang sok kaajengankeun boga zakat pare gitu kaajengankeun. Zakat emas perak, zakat mal, harta banda urang sok ka ulamakeun gitu. Bakal jadi nilai perjuangan ka ulama mah ya. Luar tina zakat urang kan, hadiah-hadiah, infak-infak, sedekah-sedekah sok kaajengankeun. Meh jadi nilai perjuangan agama. Dek usaha cing para ulama dibantuanana lamun teu ku umat. Dek usaha. Da di negara urang mah lamun nganalkeun bantuan ti pamarentah da eueuh juklakna. Mana aturanana juklakna, undang-undangna pasalna bantuan khusus kanggo para ulama eueuh. Beda jeung di Arab Saudi, jeung di sebagian negara-negara Islam beda. Nu adzan aya juklakna digaji, imam-imam masjid digaji, khotib-khotib digaji, gitu pugu. Di urang mah eueuh da. Eueuh juklakna. Teu. Iwati urang masyarakat umat Islam nu kudu hideng, nu kudu berpikir. Urang mun nya urang ngarasa ya penting pelajaran agama, mun urang sadayana yakin karena keagungan Islam, mun urang sadayana ngarasa butuh ku ajaran Islam, boh urang boh anak incu urang turunan urang sangkan salamet ti dunya nepi ka akhirat, saha tah anu ngaturna urusan agama? Apaan ulama para ajengan.
Maka para ulama iya, para ajengan iya, para ustad iya, para dai iya kudu dibantu ku sararea. Dijejehkeun dibantu naon kaperyogianana para ulama. Peryogi tanah sok saha anu bisa ngahasilkeun tanah. Peryogi bangunan saha anu bisa mantuan keur bangunan. Peryogi fasilitas belajar mengajar, kan? Saha anu bisa ngawujudkeun eta. Peryogi fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan peryogi bantuan-bantuan dana kanggo makan minumna santri-santri nu teu marampuh. Sabab di pasantren teu kabeh mampu. Ya. Loba jalma nu teu marampuh, boh yatimna, itu kan, boh fakir miskina anu perlu disubsidi. Oh. Urang milu ngasubsidi ka pasantren keur kepentingan santri-santri, kan? Ayeuna perlu transportasi, kan? Akomodasi kendaraanana, perlu internetna. Saha nu bisa ngawujudkeun sok ngadamel wifi di pasantren, dibiayaan ku urang, teu kan? Nah, komputerna, HP-na, teu kan? Peryogi motorna, peryogi mobilna, kedahna ieu janten perjuangan umat sadayana. Ieu kedah difikirkeun ku umat sadayana. Salah sawios hese majuna agama ketika ieu umat teu peduli kana perjuanganna para ulama. Singemon umat Islam mencari laka tong nganyalahkeun ka ulama. Umat Islam lamun bararodo tong nyalahkeun ka ulama. Umat Islam mun jara di ahli neraka tong nyalahkeun ka ulama. Salahkeun diri sorangan. Nah ulama teu dibantu perjuanganana. Fahmi ku urang sadayana. Lamun umat Islam loba nu berakhlak bejat, tapi ieu teh umat Islam. Umat Islam jadi tukang maling, umat Islam jadi tukang judi, umat Islam jadi tukang lacur, umat Islam jadi tukang narkoba, umat Islam jadi tukang mabok, umat Islam baru ka aurat, umat Islam jadi tukang kamunkaran, tukang maksiat, warna-warni kemaksiatan. Padahal eta teh umat Islam. Tong nyalahkeun ulama. Da ulama mah ieu geus meakeun karep eta teh kamampuhan. Tinggal hiji deui kakuranganana. Naon kakuranganana? Adalah bantuan umat pikeun perjuangan ulama.